Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah midi jilbab bari nuang opak. Pami ngajawab kedah kom. Nu ngawalar salam mugia paranyang yuswa arageng milik. Digampangkeun ibadahna, digampangkeun usahana, cing babari maot. Amin. Mending hese paeh ibu, mending babari maot. Mudah-mudahan urang dieu kakurung sim kuring, cing jadi jalma anu kasurupan, lain kasurupan ku dedemit, ku ejang-ejang ku jurig jarian. Tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Margi upami jalmi tos kasurupan ku rahmat pitulung Allah, dina tekad, dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup. Ai hartosna surup teh henteu pales, teu silung, teu sumbang, teu pikageuleuheun batur jeung teu pikangewaeun eta hartosna surup. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wal libas taqwa. Al-hadis. Ala wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ieu sim kuring tiasa ditepungkeun lawung, diamprokeun jonghok, dipatepangkeun rarai sareng sadayana kulawarga besar pangresa apih kalih ibu oge kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Purwakarta anu disesepuhan ku pangresana Bapak Bupati tadi katingali ku palawargi ku sim kuring katinggal. Tadina danget ieu teu aya kajabi sim kuring tisakawit nampi telepon ti pangresa Bapak Bupati wayahna cirian tanggal sakitu kaping ayeuna. Wah cing teh boga duit ya lumayan. Tapi wayahna cenah tong nyanak gamelan, tong nyanak wayang Pak Asep wungkul. Wah cing teh ipis di amplop teh. Bek teh nyawe geuning. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong, sanajan begengge ulah digotong, sanajan hapa ge ranggeuyan. Kabagjaan sareng kabungahan sim kuring dina peuting ieu teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Gunung anu cing jalegir di dunya masih keneh gede kabungah sim kuring, ku tiasana ditepangkeun sareng urang dieu sacara bungkleukan. Sim kuring ayeuna katingali ku palawargi beungeut sim kuring eces jentre pertelah ngemang bolen. Biasa nama kahalangan ku gebog. Jadi kasiri eno mah pangkasepna sadunya teh. Aduh. Cekeng dina laraga naon pangresa? Itu cenah api kalih ibu nyaeta dina laraga walimatul safar. Bade angkat ka tanah suci nyumpan rukun Islam anu kalima.
wayahna Pak Asep udah ngecebrek di ditu cekeng da dan sanes ahli sim kuring mah ngecebrek sorangan mah margi kaancam ku katerangan Pak lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana sawios urang dieu ruksak sawios Bu alai ruksak urang dieu sawios alim tos sarae gitu lah tos nu heueuh we tong boro ibu nu di luhur pejabat seueur bangsat anu mah leres Pak oknum-oknumna nya Pak di luhur teh seueur bangsat teh nepi ka handap teh raskin teh Pak teh dibikeun kabeh kana wawuh hungkul dibikeunna teh kabarayana gegedena kumanehna bangsat teh sawios digitukeun moal nu kasinggung tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh nginum tah rugina jadi kiai teh da keur ngadalang mah hanapun gebog teranginang wajib ieu mah cai hungkul eta ge bawa sim kuring di ditu amplop ipis ai dek ngahargakeun diancam ku katerangan Pak jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman na teu tingali eta ancaman teu sieun ku ancaman jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami itu karena barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh atuh alah aduh puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah puji sinareng syukur eta kagungan gerasa alhamdulillah gitu cenah ari sadayana puji kagungan tuh gitu cing lempeng ngomong teh ari ieu urang nyangakeun puji ka Allah gableg ti mana ari sia eta keterangan sadayana puji teh kagungan urang mikeun ka Allah gableg ti mana urang nyangakeun puji asa bener gableg ti mana gelempeng jeung lahaula teh ngomong teh sadayana puji kagungan angeun teteh unga dinten sadayana puji sabab kagungan utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna sanes hinaeun pujieun wong kaurus ta alam teh kartos sok pecakan di mana geus puji syukur kagungan Allah diange bakal nyumpikeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil lempang jeung ayat teu punggal pengkol ongko ngadua ihdina siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun ka jalan nu lempeng sia nu mengkol da jalan bagus lempeng artos da jelema apa nu salah lain ayatna it's not the gun but the man behind the gun jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh jelemana it's not the song but the singer behind the song lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh tah penyanyi na nyanyi na alus kata-kata na hade penyanyi na narkoba leres sebarnya jelema na nu batak itu jelema na urang tenggelan ye gua ada ayat bagus salah lempeng mun asa balalaner teh garasa tadi dia nu mawi raruksak keneh urang teh paha sesa-sesa penjajah ieu teh sabab penjajah datangna ka urang mawa politik nate politik liberal politik adu domba bangsa urang diadukeun
buktina Islam saagama Islam sababaraha golongan sok beda paham leres minimal silih baeudan minimal sedangkan Allah ngabejaan la ilaha hijikeun atuh dina la ilah tunggakeun dina la ilaha sawios dikitukeun Pak da kitu mah atuh Pak mangga palawargi urang kedah geto salat geus biasa teh mah keun ieu mah hitung-hitung entong kongkorongok we mah keun ada hayam kongkorongok mah biasa nginum heuh da dihakankeun atuh nu mawi ulah wani-wani ngahartikeun Quran kana basa Sunda lamun can jadi urang Sunda sabab naon sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya di baka apa kana basana lintang ti bangsana ibu papatan bahasa Arab udah ngarti mah nu teu ngaji mah sok bapak papasan bahasa Irian la no tak samalato ku mak tali letu mak tu pasalu ku mak tali kamu lu makasih tak lu kartos bu tuh dah aing gitu ngarti data mengarang tuh bisa dibalikan deui tenapi karena rasa leres tenapi sabab lain bahasana bahasa sorangan teh bahasa tauhid aya nahu na bahasa Sunda ge aya keur ka batur keur ka urang sim kuring diuk di luhur panggung palawargi caralik dihanap teh kitu pira bahasa Sunda inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin salat abdi hirup abdi angin Gusti nu kagungan asa bener teh ngomong bahasa Sunda padahal salah teh salat abdi hirup abdi maut abdi angin Allah nu kagungan sarua jeung meja abdi kursi abdi kagungan babah pada karimalikeun abdi maut abdi salat abdi hirup angin Allah nu kagungan lamun dek make bahasa Sunda lain nyalahkeun Quran bu nyalahkeun bahasa Sunda dan rumasa sing geuring orang Sunda umawi raruksak sawios diruksak heula sawios engke urang ngomean leres gitu assalamualaikum jadi punten gara sok bangsa urang tok 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 assalamualaikum eueuh nu boga imahna teh beuki tarik tok 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 assalamualaikum padahal doa teh leres kiai doa teh eueuh nu nemalan mubadir innal mubadirina kanu ihwanas sayatin sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan jeung katerangan teu matakna urang Sunda tok 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 sampurasun jawabna berai panto dibuka jonghok assalamualaikum cek itu mah saling doakeun tuh teu mubadir alhamdulillah jadi nuhun bangsa urang dibere duit ku batur jangtak keur meuli udud dah alhamdulillah atuh make atuh deui padahal dina kateranganna eueuh alhamdulillah atuh kantos Pak tuh mata ulah boga rasa pang bener naga coba kembali back to basic karena diri sorangan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deket gara deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak gerap pangihan sirina satangtung diri man aropa nafsa nya ngaji si cepot begitu sawios Pak sawios itu lebar ieu agama teh proyek kasalamatan dunia akhirat tapi ka dimubadirkeun tapi ka diacuhkeun dianggap heureuy agama udah puasa sabulan puasa ngan ukur samet lapar we wungkul dina bulan naon puasa teh Pak dina sasi Ramadan teh hari pembakaran teh Pak panas terus tina panas lamun anjeun kuat nahan panas bakal digampangkeun tinu hese buktoskeun tong bayangkeun hileud di dinya tadina daun eta hayang meuntas ka itu ka pantura bayangkeun hesena leres ku hileud eta bayangkeun kapikir ku hileud hesena tapi manehna puasa ka bulan maneh teu dahar teu nyatu teu nginum geleber jangan jadi kukup gampang teu
hasil tina panas orai puasa Pak teu dahar teu nginum panas awakna megar ngora deui man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi asarihi falyasir rahimah. Jadi saha-saha resep silaturahim maka bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina. Oh ya ai hileun orai dijabah ai maneh hasil puasa teh kalah buka baju halus teh di dulu anjir aing baju hayam nyileunglem elok-elokan teu dahar teu nginum panas megarkeun anakna manfaat poe runas anfa'uhum linas panghadena jelema anu aya gunana keur balarea. Oh iya ladang puasa anu pikaweun naon-naon eleh ku hileun terus di dieu we nu deukeut ngaji mah ieu mah araban eta nu di alam kubur cenah bakal ditakon ku malaikat leres percaya teu percaya bahasa naon tak malaikat cengke bahasa Arab deuleu dina Quran teangan aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab mikir atuh euy ti alo kana hate sarua we ka urang Arab ge ka jelema sarua ngan kulantaran jahiliyah di ditu panggedena ka itu wahyu datangna jadi contoh nu mawi napak tilas mike teh mun ngahaji teh dikawit tawaf sa'i jumrah hukum nah tapakuraneun tah betapa hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak jalan ka sawarga teh ning Pak masihna jalan ka neraka gampang ulah dianggap banyol Pak agama Pak bahasa tika hasilna salat pon kitu deui alay uninga mangpaatna salat kumaha perintahna teh aqimus salat kitu adegeun salat saur ulama mutanabi salat teh aya tilu huruf sod lam ta ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul salat teh aya tilu huruf nyaeta sod lam ta sodna teh sidqul qauli hartina bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngaluwihan jeung ngurangan kana perkara nu ditangtukeun mun panjang teu wani neuteuk mun pornok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas tukang salat mangomongna lamna teh layinul qalbi leuleus hatena nu kumaha nu leuleus hatena teh sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel kaituna malapak gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan tukang salat matak dijabah tukang salat menyaritanana aitana tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pi na dijauhan komo maksiatna adegeun salat palai mati palai tuh batur mah pengusaha ayeuna geus ngadeg-ngadegeun tower di tiap-tiap posisi leres kuninga tower adegeun 180 derajat sageusna diadegeun tower urang dieu geuning ka anakna anak di Jakarta ti dieu ngomong teu make jeung kudu ini halo Nyai cager di Jakarta damang mah usum naon Nyai di Jakarta usum demo mah hormon mah ngasaan hayang pais demo baru karena beunteur beun demo nginum sugan bunghak we beuteung kuring balik ke Bandung ya urang nyaritakeun siki we namanya siki we terus da siki nu bakal jadi mah cenah eta naha cenah teu nyambung wae HP teh abdi mah eueuh pulsaan meureun nah teu nyambung keneh cenah hor Nyai meureun teu dicas teu nyambung wae cenah mah meureun digadekeun HP-na nah cenah teu nyambung wae aya abdina salat di keureuyeun tapi doa teu dijabah wae tara zakat meureun teh ya nah teu nyambung wae nah cenah teu dijabah wae salat di keureuyeun Bapak abdi teh bawa tara silaturahim meureun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi nah cenah teu nyambung wae bawa meureun sia ditukeurkeun salat eta jeung pangabutuh digadekeun
daek salat tahajud ieu mah aya pamenta nu rulung ka Allah. Ya Allah geus salat tahajud teh muga-muga ya Allah jeung dibatas diminta teh ka Allah pun anak ya Allah hayang keberi ojek kumaha lamun Allah rek ngelebeus da maha beunghar nah digadekeun ditukeurkeun jeung pangabutuh salat teh mana ridho mana ikhlas aya cai herang di dieu ge aya cai herang mah aduh ampun nuhun alah nya jadi kahartosnya tah ngaji siki teh kitu la ilaha illallah geuning aya jero na Quran teh nya lain syariat wungku alah luar biasa Bapak ieu mah kumaha innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh wungkul dumeh imah sisi jalan aya nu ngagotong pasaran jo innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu teu nyaho pasaran mah dek diomean da ruksak padahal innalillahi wa inna ilaihi pigaweun teh sapopoe geus sok naon hartosna apa hartosna naon Bu nah piraku teh apa tara ngaji urang dieu asati Allah mulang tah sakitu we heula atuh asati Allah mulang tah kitu balikeun deui ka anjeunna dasana ge ti ieu peureup lamun dipake neungeul batur kembali kepada jalan Allah tong tulus gentik ulas asih kartos lamun dek syirik lamun dek ngaheureuyan batur lamun dek khianat tong tulus itu kembali back to basic kembali ke semula muncang labu kapuhu muncek bahasa Arab makanya ella makanya muncek falsafah Yunani kuno ex nihilo nihil pit muncek situkul kembali ke lab ieu ka pejabat lamun ieu duit rakyat duit negara ulah dihakan coba kembali ke deui ka rakyat republik re itu kembali publik umum balik ke deui ka rakyat asati rakyat oleh rakyat untuk lain dihakan ku sia kitu goblok leran kumaha mun Pak Asep aya nu ngabongohan maehannya tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge aing bakal modar kumaha cenah Pak Asep lamun anu ngajak gelut ngaji becus aing mah komo gelut sok urang dieu anu jago naik ka panggung anjeun naik aing turun rumahan atuh dah punten nya punten bila aya pejabat ieu mah kanu karari itu ka jelemana ieu mah da sarua sih kuring jelema da ieu teh hukum teh kuring oge kadupak nu ngomongna teh ka ieu kadupak kawas liya jeung jelema we Asep teh kitu sarua we kadupak tu cara memeh init baligoh pagede-gede geuning nya daek datang ke kampung-kampung arangah erenge ngajak seuri jeung ngadak-ngadak bager deui aya geus gek dina kursi ini kanu culang cileung dengan palingeun leras koplok teh tah dik deuli teh aing cenah Pasep wanian daing moal anu mecat minum cai panas ieu cai panas alah sakedeung nepi ka agul ku anjeunna 5 tahun 10 tahun jabatan teh lain eta anu bakal langgeng nu mana sang-sangkeun kaimanan jeung katakwaan dina hate al imanu uryanun wali basyuhut taqwa ari iman teh buligir mata kudalang diri Semar teh tara di bajuan Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam lain teu boga baju teu ngaku teu boga naon-naon sabab geus yakin di bajuanna kunaon ku takwa dina takwa aya wau waroi apik kumaha nu apik mah nu naleta bisa tukangeun akal jeung elingan sekolot baheula meugeningan jang ulah dahar keur lapar ulah sare keur tuluh eta teh runayan tina takwa ulah dahar keur lapar tingali we nu lapar dajang di kedawak si banyo ge tara atuh puguh jadi beuteug usahakeun memeh di dahar boa tatangga aing can dahar wah syukur ka ituna teh ku apik-apikna eta takwa ya Allah ulah sare keur tuluh tingali we nu tuluh dajang jidug sok usahakeun memeh sare teh pikeun heula salabarkeun heula ka anjeunna hirupna maotna urang mah teh ngaboga-boga
leres Pak diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ya Allah mangga bade berang bade peuting bade keur maot mangga teh teuing sanes nu abdi sok sing ikhlas sing ridho bikeun dan nu anjeunna ulah aya nu di aku saeutik oge nu matak cikolot baheula kudu bisa ngaleungit maneh marukana mah ngaleungit kaleres teu katempo wujud wah pibangsateun nu kitu mah nu kumaha atuh bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina ulah segala di aku nya rada jero matak innalillahi teh pigaweun teh Pak selalu always kembali ke semula kembali we ka Allah terus ka Allah keun deui dek neungeul batur aya nu diteungeul saha apa aya nu diteungeul nu saha aya nu neungeul nu saha nanaonan tuh gitu nya heuh itu nu diteungeul kagungan aya nu neungeulna kagungan heuh nanaonan mending aman mending wawuh leres mending jadi dulur mending saling hampura leres mari kembalikan selalu da innalillahi dinina oge setiap hi kana gawe mode alhamdulillahirabbil alamin alif lamna dinina teh alif lam al istighroh jin sun kuliyun tahtahu produn kasirun jinis hiji ngurung ka sakabeh teh sadayana jadi sadayana puji kagungan beda deui jeung aloha mah karubuna eta mah beda deui jeung alohu sebab Allahumma alif lam lil milki alif lam ma'rifat mode Allahu nurun aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah nu matak aya dikir geuning la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing teh dagor ngeburi nyai kitu sia teh tapi ulah salah danya kuminang dikir mah aya bray we tanda keagungan seperti orang lempang tengah peuting poek mongkleng gitu pasti tita jauh mah pastinya atau tijalikeun pasti buri nyai kingkilaban lumayan 10 meter bisa gancang leres tah jadi Allahu nurun Allah nu kagungan tah make kagungan bongana Allahu dinya alif lam lil milki alif lam ma'rifat Allah nu kagungan cahaya inna loha wa malaikatahu ta loha mah karobuna saha robuna teh pangurus saha Rahman Rahim Jabar Kohar Malik Kudus Latif Angin Cai Seuneu eta reng-rengan robuna nah cenah pasea papan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman kade sia lieur nya rada lieur tah agama mah lain keur nu lieur tapi keur nu mikir palai ulah lieur palai urang kubarat ai Ar-Rahman teh Allah sok bu Ar-Rahman teh Allah sok mung Allah sanes Ar-Rahman palai ngartos pisan dupi ceulik naon bu ceulik naon cepil mah lemesna seperti kieu eta dina cepil bapa aya sireum kamari ge ceulik abdi kausian bahasa Sunda wartosan abe gancangnya puting teuing ya tuh ceuli teh ngaran naon cenah ngaran nu mana ngaran ieu tanu rebing tah ieu ngaranna naon bu jadi naon ceuli teh ngaran tah ieu nu rebing tah ieu ngaranna naon ceuli saha ieu ceuli Asep leres ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli kartos sok sim kuring ayeuna keur leumpang aya nu nyalukan ceuli ka dieu beulenyang teh ceuli da nyapurkeun kitu teu bu kumaha lamun Pak Asep ka dieu nyapurkeun jeung ceulina tah kitu lumawi la ilaha illallah teh kalimat tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim ka sireum-sireum ka bawah tah kana ngaran Allah kana jenengan Allah la ilaha ditunggakeun dirinya ulah dipapai nyarita imah teh atuh mangga atuh ka janela abdi ka pantau abdi ka tehel abdi ulah geus cukup karorompok atuh sabab di rompok abdi teh geus pinuh ku ngaran naon janela pantau tehel naon deui WC cukup imah jadi la ilaha nyakup ka sakabeh dah kitu kartos nah jadi
Ar-Rahman teh Allah, mung Allah sanes Ar-Rahman gitu. Sok adan takbir genti ku Ar-Rahmanu Akbar bisa tuh. Bisa tuh. Oh gitu. Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar. Bener teh pada maledong. Kartos. Tah siki. Kayak di bejaan beh ditun siki naon. Mata holang, beh ditun mata holang naon. Bejaan. Abeh ngarti dina Islam geus bejeuna bangsa urang teh ngarti ulah katipu wae dina agama teh. Lobana doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris. Doktrin gini bangsa urang teh dicuci, tuluy ngabom batur, jadi teroris dan naonan kan sok. Ulah kitu ah. Lebar al-Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna tuh. Ayeuna leungeun pake ngabom nanaonan. Nu tua nu teu dosa ka babawa geus sok. Eta cenah geuleuh ka Yahudi. Atuh yang ulah Yahudi itu tah numpuk dina awak maneh Yahudi teh. Naonnana sifatna kayak urang guar ku siki teh. Lain banyak agama kan dia ulah euy. Ieu mah nepi ka dianggap enteng. Padahal jelema teh Bu beda jeung sato, Bu. Seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samat bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang mawi ibu mineng dikir ibu kabeh bray nyai tanda-tanda keagungan pimpin ku bapana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisai ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Lamun awewe teu daek wae ngaji teu daek wae dikir lalaki ngomong nyai dikir nyai salat nyai majikan keur tibra nyai nyaring atawa lamun mah teu da awewe mah kudu dielus subuh geura ulah laki ajak mah bangun sayang bangun my honey bari celengok tarangna dicium. Bangun sayang, kurang sujud syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sayang, bangun sayang. Teu nyaring kene. Mani piheulaan ku lalaki bari sholawatan. Kan bae da nyanyi sholawat oge. Salatullah wa salamullah bari dianu. Bapada bari ngageuingkeun pamajikan. Rengse mandi mah, bangun sayang, bapak matos mandi. Ayo urang sholat sak mah. Teu nyaring kene adan sing tarik. Calengkung adan rengse adan mah bangun teu nyaring keneh wae bawa sejadah gigireunana pek ngadoa innalillahi wa inna ilaihi meureun pangna hese digeuingkeun oge mod salatullah da eta mah nyanyi teh dalin eta nu nepi mah lain salatullah teh soluh teh salat ka Allah. Kumaha keur prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor ta eta salatullah salamullah aslina. Nu eta mah nyanyi eta mah. Mode tukang nyanyi tukang seni di panggung. Si anyuran anu hajat menang amplop tuluykeun abe menang amplop. Tukang si anyuran geuning gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana di panggung. Di imahna mah tara kitu. Jeung pamajikanana. Sugana laki balik di kantor si pamajikanna teh, "Geuning itu salaki kuring geus datang, akang palai ngaleueut naon?" Ceuk salakina teh bari ngagegag. Buru atuh nyai naeur cai. Akang hayang cai kopi. Tah, lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa. Garelo. Atawa tukang kuro, tukang kori nya. Kori di imah nu tara kitu ka majikanana. Nyai. Eta sanak hihide. Deuh, kol-kolah tah. Teu kitu. Atawa polisi ka majikanana. Prit ngejo tuh ngejo ditilang wahnya goblok teh polisi teh atawa dalang di mana ka pamajikanana nyai gerang ngejo nyai nya pasep kelot
noron ulah penting Pak ya teh duh isu ke Garut. Alah sora peuyeut kitu Pak. Jeung bangsa urang karek dina kalimah kiku rarasaan teh geus nepi pada jauh. Pada bahasa Arab teh mah da kudu dihartikeun heula atuh. Kana bahasa Sunda kakara ngarti hate teh narima. Ieu mah aya nu karek kalimah hungkul jauh percaya dina kalimah hungkul. Wah, jadi we doa, nurulung doa bari teh nyaho hartina. Atuh melaksugan di tanah lamun, dicebor mudah-mudahan. Buahna teh bawa teuing kaituna teh. Alah. Aya sisi jalan teh naon sisi jalan raya itu naon kampung naon? Cisantri. Aya Tanjung Garut. Di Tanjung Garut, teh kemana tadi teh? Udah ke sisi jalan ya kaitunya. Mana teh ngadoa percaya kana kalimah. Ya Allah, abdi atau ada kasadang nya, baheula mah can ieu can aya mobil. Di kasadang leumpang. Ngadoa ka Allah sabab nempo pi hujaneun geus menung. Ya Allah, atuh pi hujaneun geus menung. Sakira-kira abdi can nepi ka sadang mah ulah waka diturunkeun ya Allah. Durok dok Fatihah ge 7 balikan itu. Bari teh nyaho hartina, da percaya. Reug-reug manehna geus ngadoa. Ai Palebah kacamatan teh naon teh? Palebah Campaka gretok teh hujan gede. Manehna sinut-nut teh di pos hancip. Bari kukulutus ka Allah. Nah eta Allah nepi ka teu apa sadang-sadang acan. Percaya ka Allah teh percaya. Museup sisi walungan ge. Ti isuk jedur nepi ka sore jeger tuh. Eueuh nu nyangut hiji acan. Kukulutus pan ka Allah. Nah ya Allah eueuh lauk mah atuh maung ka dieu. Teu nyaho maung hayang nginum turun. Ngagilisir ka manehna, ngadeg-deg pan manehna. Ya Allah da abdi mah banyol. Tuh akhirna teh nya ulah lalawara agama. Meureun kana banyol meureun agama deui. Nepi ka dianggap heureuy. Komo kudu mabok malah haola geuning dipake kudu mabok. Geuleuy anjing teh teungeunna aing euy kasihku ku si anu euy. Pokona teungeunna ku aing pertingke ku aing dikadek lah haola we anjing aing mah eta lah haola dibawa kana mabok. Udah jauh. Udah jauh. Naker jauhna teh. Atawa nyuratan ka Allah. Mangkaning isukna teh dek ditagih listrik ku PLN teu boga duit 100.000 berage nyuratan ka Allah. Kahatur Allah Subhanahu wa taala. Bongan dina dirina geus ditanem percaya Allah teh Maha Welas Maha Asih. Bari teh jeung ilmu nyuratan ka Allah. Kahatur Allah Subhanahu wa taala menawi nuju salse. Abdi ya Allah priyogi artos 100.000 abdi percaya salira teh welas asih, salira teh maha beunghar teken Udin Campaka. Gapekeun ka pagawe desa. Aya ku pagawe desa dibaca kahatur Allah buah si Udin gelo alungkeun eclik kana kuta teu nyaho aya polisi boncengan keur kontrol. Cekit naon cenah eureun euy geus cenah bisa aya surat bisa nurag-rag surat cokot teh dibaca ku polisi berakatak teh polisi seuri naon cenah si Syria teh lain cenah ieu si Udin cenah nyuratan ka Allah. Cing sok cenah baca ka jerona dibaca teh wah kalau beuki gogohelan polisi naon cenah butuh duit cenah 100.000 montong diseung-seurikeun cenah eta teh jelema bodoh boga duit cenah maneh boga cenah baraha 75.000 tah cenah sok nyieun surat bejakeun ti Allah asupkeun we tanu 75 teh ayo urang anteurkeun cenah karunya ayo tuh polisi soleh tah Sampurasun, rampes, bray, rewat, alah, aya polisi naon, dosa naon abdi lain, dia kapi-apian surat di Allah, alah, semuhun abdi. Ini polisi bari seuri dibuka teh bray teh duit, ya Allah, nya geuning Allah teh maha murah maha asih, nuhun ya Allah, dihitung teh 75 ngalamun, sedengkeun butuh teh nyuratan deui ka Allah. Ya Allah pingkeun ulah mihape duit ka polisi mung dugi 75 kabina mah. Eta polisi dek niat bener jadi katembuhan. Lah, namanya jam seperti teh.
sawios sampai ka subuh wios podara ne aing atuh ya aing ngaji siki ka jero resepnya udah ketempo brai cenah cahaya teh gitu teh brai gitu yo nya geuning ieu ayat teh ayatna ieu tuh oh barangna eta gitu lalawara dina Islam mau ibu-ibu sok dikir ibu abeh naon cenah Pak Asep dikir teh heulaanan abeh tuman ada ibu-ibu roba urang Sunda geuning aya kareuwas piring peupeus geuningnya gombrang sia kanyut laer aya nu aya kene nu kitu tuh genting ke mak sabab kuminang dikir tuman gombrang la ilaha illallah gombrang piring pepes la ilaha illallah kusak ke maut daja jantung murang tina reuwas tapi taroskeun ka kiai di mana lame tos ngucapkeun la ilaha illallah bari muka sapa tobros paningali daya hijab ibu bakal langsung blos ka gedong nu melongpong blus ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi tapi ibu di mana mangi kareuwas gomrang piring peupeus sia kanyut laer guprak ke maot silaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kuno kawasa bakal cicing di alam arakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang tiris eueuh pikeun pisi muteunana hareudang eueuh pikeun piki paseunana keung eueuh pi baturan dihirup ya Allah abdi balikeun deui ka dunya abdi rek keto ibadah no way sia blus kana kanyeueut panuju sia kitu Bu lalawara kok nyawana jadi kutu bayur atau ada jedog itu di pantura itu dugem oh ada kamari balik dirinya teh di jaya naon kamari ngawayang dirinya balik itu macet Tanjung Rasa di jalan raya teh macet atau subuh awewe barariji tidak liang-liang oh lu ngarorakeun dedeuh teuing kan oleh pikang ngewa kan dedeuh teuing bapak ngewa ka Firaun teu ngewa resep Raja Wayang lamun sidorna ngadukeun batur yang nepi ka batur cilaka ambak teu bu kadorna ambak nah ai dalang namanya aheun dah dorna ku leuheuh dicet teuing ini teu puguh-puguh ngewa ka Firaun dulur ge lain tah Firaun nu dina diri anjeun sagera singkahkeun pir hartina ngajauhan aun pitulung naon anu ngajauhan pitulung teh bedegong eta singkahkeun kapir teh tina kupar tina tertutup jiwa anjeun kasucian anjeun ku kabedegongan ku kabohongan digadekeun anjeun teh tah kana bedegong kana bohong ya da diri sorangan mah lulu nya Pak oh ya eta ning Nabi Khidir parahu di bocoran budak di paehan aya bangunan can angeus runtuhkeun ieu Nabi Khidir Nabi Musa kieu nah pigurueun teh kitu padahal geus kullu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ke alam dunia dengan keadaan bersih beres bersih orok mah tapi ngagedean aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun muatan naon sirik pidik jahil kaniaya iren panas teh dudupak lumpak ngupat si muat ujug ria takabur nyaci maki sik-sik meuli teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran merege hese gerak turun-turunkeun deui gerak bocoran eta awak cenah turun eta kabeh teu kitu digebrus ya ka neraka bangunan can anggeus runtuhkeun ulah waka geus anggeus ulah boga rasa geus anggeus eta ilmu belajar terus long life education sanajan geus kolot terus belajar terus baca sana geus terlambat kuring mah geus kolot diajar teh better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali waduh eta ilmu nepi ka kitu nya Pak budak di paehan eta laku bubudakeun geuti ku kadewasaan
Numawi tadi sim kuring dina muqaddimah fa idza qara'ta qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Saacana anjeun maca Quran pek salindungkeun heula anjeun tina pirang-pirang godaan setan nu jadi we kalimah auzubillahi minasyaitonir ari auzu teh asa tina kercap wau da naon sababna harokatil wau ilal aini jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain pasropa maka surup auzu ai akbiru artina kedewasaan jadi siki nu jadi teh anu kolot nu dewasa matak bubudakeun maneh teh kabeh aya nu jadi siki nu kumaha apa nu ngora nu kolot kitu untung bubudakeun wae hirup teh tah 3 tahun panggilna teh cenah pasir teh sakanya dalangnya bisa kitu hitung-hitung eta gogorongok teh teh kapan era ku dalang teh naon dalang teh asa tina kecap dalilun dalala lamna aya 2 ngan dieuweukeun hiji genti ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan bahwa dailun isimna isim fa'il artina nuduhkeun ngan binana bina asom nuduhkeun anak anu budak lain budak penyakit ya tapi nu ngabubudag maneh nu mata kayakeun gamelan cenah gandeng heula cenah kumpul tukang judi cenah kararumpu jablay non teh naon sugane atuh ceuk Semar teh jang kade ulah ngakan duit ladang judi deuleu kieu ya naon sababna sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan jeung tukang judi teh bari gupru heueuh nya eling saurang itu lumayan aya eta ge nu ngaharamkeun kana wayang tong dicarek da nya wayang mah haram coba ane leg-leg lamun aya kiai ngaharamkeun kana wayang tong dijawab ku halal pasea da eta mah nyaritana ge bab haram lamun itu nyarita haram bilu kan haram abis itu pasea yok belajar matematika sakedeung positif kali positif sama dengan si balik yok positif kali positif sama dengan maunya yok balikan deui positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah kali salah sama dengan benar lamun nu bener benerkeun sama dengan bener dan nu cilaka teh nu bener disalahkeun sama dengan lamun nu salah salahkeun eta teh bener kiai ngajak sholat ke ajengan sama dengan bener bangsat ngajak maling ke kiai sama dengan salah bangsat ngajak maling ke garong sama dengan bener goblok nate kartos nah gitu cing-cingan bahasa teh mata kayak kiai ngaharapkeun bawa Quran ka di kabeh mari kita berdiskusi buku terus cenah wayang teh patung di imah ulah ngukut patung sabab malaikat rahmat moal daekeun cenah ka imah sabab sieun patung goblok malaikat teh tagor ka aing nya ada di dago da aya nafsuan berarti aya kasieun mah apa eueuh nafsuan malaikat lain lamun aya kasieun sedengkeun sieun teh nafsu berarti palsu sia nu didagor ku aing mah gitu patung nu mana pak eta patung ai patung teh hayang dielus ngajentul we gadang dahar beuki nginum beuki digawe mung pek-pek tanu kitu teh tuman kahayang teh moal daekeun rezeki teh datang kanu kitu moal kartos tah kitu kudu cerdas atuh urang Islam mah meuder nyalakeun wayang mah dibeuleum ge beak gitu yok maksud deui tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim abdi dipindahkeun karena bahasa Sunda abeng ngarti dina TV gini dipindahkeun ke bahasa Indonesia aku berlindung kepada Allah dah bari pereumbeunta geuning nya dari godaan setan yang terkutuk karek nepi kana arti teh mah emi gawena sedengkeun a'udzubillahi teu ha kana gawe ka itu nage. Apaan tadi nage abdi nyalindung gawe berarti.
kasaha nyalindung teh Pak kana naonana tahun ge can tamat komo ka ituna tah oh berarti lemah keneh urang tanya tuh jauh keneh mata kulawa ka di aku bener ge tahun jantara ramat gini Udin milu ngiuhan ka ewon kana naonana ka imahna benernya naon pangna milu ngiuhan kahujanan atawa ayo urang pangna nyalindung ka Allah naon sabab sia sabuku tahun buku tah nepi kana siki mah nepi kana mata holang pangna abdi nyalindung ka Allah teh tuluikeun ayatna entong dijawab ku nafsu tuluikeun ayatna sabab Rasul oge kitu Rasul mah tala ngawaler kana naon rupa pertanyaan batur angin wahyu nu wahyukeun deui wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tuluikeun ayatna pangna abdi nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nudi bu ayo orang tua ya keneh abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nudi laknat saha nu dilanat kusaha dilanatna iraha ku aing can nepi ka siki mah diudag we terus sok sia baheu dilanat teh baheu ari ayeuna dilanat keneh teh setan dilanat kusaha nah lo dendam gitunya tiba heula nepi ka ayeuna ngan ngutuk we menang saha setan eueukeun alok kitu tibatan dilanat wae mah lieur kaing aya palai ngartos palai lah sikinya ya siki Udin dagang bonteng sok sing cerdas saha tanu dagang bonteng bieu ewon meuli ka Udin sakilo saha tanu meuli ku ewon bonteng teh dirujak di dahar sangeusna ewon ngakan rujak ewon nyeri beuteung alatan ngadahar nyalakeun teh ka Udin teh Udin padagang hah Udin padagang nya iblis dipasihan modal ku Allah atas nama saha iblis ngagodana dari atas nama Allah rek kuat kumaha aja sok dagang godana ge atas nama Allah dek ditendang kumaha sok wayo ngalengaknya iblis dipasihan modal ku Allah keur ngagoda teh naon kidib kitman biladah hianat nafsuna amarah lawamah syafiyah mulhamah kadieuna sirik pidik jahil kaniaya iren panasten duduk pak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki cicik melik teu kaopan teu payaan eta modal setan kage ngago ai manusia di modalan naon mutmainah rodiah mardiah kamilah tidituna sidik tablek amanah patona kadieuna nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek hak saha eta hak manu ieu moblos ta setan mebeskeun sirik pidik diange ku ujang saha nu dikutuk teh kartos woyo setan we kartos lamun eueuh setan moal normal sia teh moal kartos bayangkeun lamun urang eueuh setan moal normal geus sok nya dah karti ieu tuh ngaceuwi sorangan nyaho cenah moal lamun urang nafsu moal ganteng da eta teh ciri-ciri jelema beukian teh kartos Pak kartos geuning di dieu wukul kabeh tanu caritakeun teh leras Adam keur ngajepepeng para malaikat di piwalang sujud hei para malaikat sujud ka Adam aya hiji nu teu saha mana barangna
ieu mah jauh peleteng pikiran teh ka baheula mitos tah ngalamun ka itu na tulul amal panjang lamunan kadiekeun geus Adam wujud ai Adam diciptakeun ku Allah manusia ucing marmot manusia ari ujang ucing marmot atuh enggak sih ka ujang da itu mah geus kaliwat cokotna naon sistem da sistem teh kitu ti baheula nepi ka ayeuna sok eta wujud malaikat secara wujud awas denge ame sok tanyakeun ka ahli kedokteran sabaraha juta sel anu aya dina diri urang tapi aya hiji dina hate mung sujud tah ngan ngajakna teh naon gitu karasa teu karasa tapi lamun eueuh si eta moal normal deui karton pagi ayeuna mah tah sia ngaji tah siki teh karton ieu mah karena kalimah we wungku kalimah mah media supaya nangtremkeun itu fokus urang kudu ngabogaan kekuatan power is pakes kaduana disiplin katiluna terobsesi nya kartos tah lamun tos kitu hartina geus dewasa ku ayana dewasa haji bakal jadi mabrur ku ayana waji salat bakal aya hasilna ku ayana dewasa puasa bakal aya hasilna laras Pak tah gitu lamun eueuh hasilna berarti bubudakeun ke belajar deui kartos tah ti kitu sistem kuringnya apunten tina seluruh pihak kelepatan hayam beureum hayam kate dek dibawa ke pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu